Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Wilujeng ngalaksanakeun ibadah saum. Biasa urang aya dina kalancaran rawuh ridho Allah Subhanahu wa taala. Mangga urang keureuy, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun Siruyung Kawu Yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka ngarepotkeun nuhun atuh Mang. Karena tungtung nama eleh deet lantaran geus kajudi Mang Dasim teh moal daekeun narima duit. Mohon bade teras Mang, mangga. Karena ini deui tidinya gede muru jalan nu ngabulungbung kalemurna. Duit kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Saha teh Mang? Si Jajaka nanyakeun, dumeh ketempona tukang cendol teh, mani bangun hormat naker nyaritana. Duka atuh Jang, dambang oge teu terang. Ngaranna mah duka urang mana? Kadieuna oge da nembe 2 kali sareng ayeuna. Mang Dasim nemalan bari ngareret ka jalan anu tadi diliwatan ku Karna. Manawi teh tos kenal. Geuning mani uplek kitu Mang. Si Jajaka teh tetelepek. Ti payun teh manehna teh kantos nyendol. Mung teu kantos diinum. Margi kabujang diributkeun ku Ki Obing sareng duaan baturna. Nanging da teu sangka ujang. Sakitu manehna teh bangun leuleus keupeuk teh. Ki Obing sabaturna dugi ka ngajoprak. Saurang oge taya nu mangga kuliah. Mang Dasim nyaritana jadi kapepanjangan. Hebat atunya Mang. Si Jajaka kaget. Wah, kantenan bae ujang. Tah rupina bae Ki Obing teh ngarasa penasaran. Teras we darudag. Malah ami baturna teh aya duaan. Nu saurang mah ngaranna teh Ki Madraup. Pangartina teh pan langkung ti Ki Obing. Nanging kabuktosanana sadayana oge teh nu mahi diperenan ujang tah kumanehanana teh. Mang Dasim nyaritana jadi ngalantur ngadongengna kateterusan. Waduh laras hebat atuh Mang. Dupi eta jalan terasna teh ka mana Mang? Si Jajaka terus tetelepek jadi ngarasa betah ngobrol. Boga layan anu garecek naker nyeritana. Terasna maka Cisewu Jang. Namung palih dia oge aya lembur-lembur nu kalangkungan. Nyamungnya eta lembur alit. Eusina oge aya panginten sababaraha sunan mah. Atuh nu kaetang rada gegek mah di Bumbulang Jang. Bumbulang?
tebih si dia teh mang nya cekap we ujang daya naon kitu jang. Mang Dasim balik nanya, ipu gua abdi teh bade kadinya. Har dati mana gitu panglinggihan teh? Abdi mati Buah Batu Bandung. Aya kaperyogian Kabung Bulang. Oh, cobi batu ngiring ka jalan minu tadi. Buah manehna oge urang dinya. Mang Dasim mere saran. Mun si Jajaka teh jung we cengkat tina diukna ku siwal nyokot duit diasongkeun ka Mang Dasim. Nuhun atuh Mang. Si Jajaka teh nyarita deui, gajeleng jurelat les we teu katempo. Sakilat pisan manehna geus ngaleungit tina panenjona Mang Dasim. Diteureui ku pengkolan jalan jajahan nu tarengtong pinuh ku batu. Barudak ayeuna mah pangartina teh lain jore-jore. Milik gerakanana mah piraku we, manehna teh teu ngamilik pangabisa nu hebat oge. Gerentos Mang Dasim bareng si Jajaka geus teu katembong. Kanca dangu karna nu harita keur jongjon we ngagedig. Saeutik oge manehna teu nyangka yen Darwita geus megat di jajalaneun. Tadi teh waktu manehna keur nginum cendol keneh kabireungeuh ku si Turkim belecet we manehna bebeja ka Darwita. Yen karna katempo aya di warung cendolna Mang Dasim. Atuh teu talangke belenyeng deui we. Darwita muru ka jalan anu berasna ka lembur Pajaten pikeun megat karna. Hatena masih keneh ngarasa penasaran. Ti heula make ngalaman eleh ku pantar karna anu dianggapna budak cikeneh pisan. Lar karna ngaliwat krosak bilang we. Darwita luncat megat hareupeun bari ngabadega. Sakali ieu mah Darwita teh henteu terus narajang, tapi ngaja ngadago heula pikeun mereka sempetan kanu jadi lawana. Darwita karena kaget sakecep ruyungna geus malang hareupeun dadana. Hatena geus nyangka yen ieu jalma teh tangtu aya maksudna nu teu dipikahayang. Kumaha we bareto geuning nyaho-nyaho geus ngablesat we ngabongohan. Geuning adika geus nyaho kana ngaran kaula karna Darwita ngasongkeun pananya bari panon mah gular-giler nitena nu jadi lawan bisi kapalingan gerak. Nya da jalma hirup mah piraku we make teu bisa silih kanyahokeun ngaran. Geuning eta andika oge geus nyaho kana ngaran kaula. Karna nembalan sikepna oge bari pinuh ku kawaspadaan. Darwita ukur ngaluarkeun sora tina irungna ngarasa kateunggel ku caritaan karna. Nyarek naon atuh Andika cegat-cegat ka kaula teh Darwita? Karna nanya sikapna tacan robah. Teu kudu talete karna Andika teh lalaki piraku teu ngarti kana maksud kaula. Sikap Darwita pinuh kawani. Memang teu heula manehna kungsi dielehkeun ku karna. Tapi anyar-anyar ieu manehna teh terus digemleng kudu jadi guruna. Ieu sababna nu matak ayeuna rek nyoba-nyoba deui ngadukeun pangabisana. Anu ceuk rasana sakali ieu mah pasti musuhna teh bakal bisa diragrageun. Darwita. Andika mah teu ngarti pisan kumaha perasaan kaula nu sabenerna. Karna satengah humandeuar. Sanyana mah manehna teh hayang ngebrehkeun ka Darwita. Yen manehna mah saeutik oge teu boga maksud goreng. Sumawona make boga maksud hayang terus memusuhan mah jajahun naker. Memang kaula ge ngarti perasaan Andika ka kaula teh inuh ku panghina. Darwita setengah nyentak. Manehna teh kungsi di bejaan ku si Turkim. Kumaha sikepna karna waktu manehna kapaehan tea. Tapi katampana ku Darwita mah peta karna kitu teh teu beda we ti hiji panghina anu kacida matak peurih karasana kana hate. Nya bener hate Andika mah teuas.
teu perlu loba tingkah karena Darwita megat kalimah. Bari hiuk we pereupna dihembatkeun rek nimpah cukang irung. Tapi secara gerakan refleks. Sakilat karena ngagerakeun ruyungna ka luhur. Bertak diadu jeung pereup lawan. Anu antukna Darwita ngajaul bari kekerepengan. Geus kitu mah. Kalawan teu ngomong deui sarepet teh. Darwita mesat bedogna kolebat. Ngaheat rek nyamber beheung nu jadi lawan. Trang. Bedog diadu jeung ruyung kawung. Darwita nepi ka ngahayungkung mundur. Dampaleungeunna nu nyekel bedog teh karasana panas sarta meh bae cekelanana lesot. Karenanya kitu keneh meh bae ruyungna meceleng. Kumanehna karasa yen tanaga nu jadi lawan teh ayeuna tetela leuwih hebat lamun dibandingkeun jeung keur waktu ka tukang-tukang. Darwita nu kaayaan dirina bener-bener dieusi ku nafsu hayang males ka nyeri. Geus teu nolih kana dampaleungeunna nu karasana ngarepeng panas. Eak we. Manehna narajang deui. Bedogna huak hiuk mangrupa samberan-samberan anu matak-mateni. Tapi karena saeutik teh gugup. Kalawan tapis pisan manehna ngulinkeun ruyung kawungna. Nu saterusna ngubeng ngimbangan kolebatna bedog lawan. Anu tumrapna ka Darwita kacida ripuhna. Unggal-unggal bedogna diadu jeung ruyung musuh. Godo we bedogna teh nambag sarta terus ngoleweng. Sedang ruyung musuhna jadi mulawit rek nyamber huluna. Upama manehna kurang-kurang rancing geus mah ngejat atawa ngagilkeun sirahna. Hanteu ti tadi keneh ge tangtu sirahna teh geus kabeunangan. Waktu Darwita loncat ke tukang nyingkahan ruyung nu ngahiuk rek ngabentur sirahna. Katempo gerakan ruyung musuhna teh rada ngenoran. Malah saterusna mah eureun sama sakali. Kawas nu mere omer kanu jadi lawan pikeun nyusun deui panarajang. Hal ieu teu saeutik ngadatangkeun rasa kaget oge pikeun Darwita mah. Tapi oge memangna ieu teh mangrupa hiji kasempetan anu kacidahadena. Teu micin tempo deui sak we. Manehna narajang ngahembatkeun bedogna bari dibarengan ku gerakan cakar maung. Karena ngaranjug oge mireungeuh panarajang lawan nu sakali ieu mah teu kira-kira matak ngabahayakeun kana dirina. Tapi karena anu memang dirina geus padet ku elmu panemuna tinu jadi akina. Bari ngalegotkeun sirahna. Sakilat manehna ngababukeun ruyungna kana pigelang leungeun lawan anu rek nyakar kana beheungna. Sedangkeun leungeun kancana ngahiuk ngababuk si kulawan anu keur ngahembatkeun bedogna. Geus kitu borengkal manehna kagigir terus nyabetkeun ruyung kawungna kana punduk. Anu akhirna daek teu daek Darwita teu bisa ngukuhan kekuatan badana. Manehna ngajungkel ti kusruk nyuuh kana taneuh garing. Jaba punduk karasana nyeri, oge dua leungeunna karasana komper lantaran sakaligus beunangna siku jeung pigelangna. Tapi Darwita nu memang dirina dina akhir-akhir ieu geus digembleng deui ku nu jadi guruna. Teu lila manehna geus ngajaregjeg deui hudang. Nafsuna beuki tambah-tambah ngagedur we. Temong dina sorot panonna nu ngagedur hurung ngebrehkeun ka ceceubna. Ret kana bedogna geus meceleng jauh naker. Teu jadi soal. Saek we manehna narajang ku peureupna nu ngahiuk bangbaraan. Cenah karna barang mireungeuh nu jadi lawan ayeuna mah lemor, manehna ngabalangkeun ruyungna kilak nyumputkeun sirahna dina gerakan belut ngaborengkal. Sedengkeun peureupna ngadius rek nyamber ke kemplong. Tapi Darwita sakali ieu mah gerakanana leuwih rikat. Manehna ngejat ka kenca bari nyambarkeun dampal sukuna kana iga nu jadi musuhna. Kana rikat malikeun awakna bari satekah polah rek ngababuk suku lawan. Tapi geus kacida leuwirna dampal suku Darwita geus nyayang manten ngahakan kana igana. Anu antukna manehna ngajengjehe. Yeuk deui. Tenggelan musuhna nu diwangun ku dampal leungeun anu disangigirkeun ngahanca pundukna. Anu sakali ieu mah ku karna teu bisa dikepeskeun.
Akhirna manehna ngagebruk nang kuban. Irungna kapaksa we kudu nyium taneuh. Sanajan teu parna oge, tapi teu burung we karasana mah nyeri oge. Hudang kara ulah gogoleran kaos budak euy. Darwita polana mapanas naker. Kakaraku sakitu oge hatena geus kacida bungahna. Geus bisa hasil ngaragrageun nu jadi musuhna. Red kana bedogna nu tadi meceleng gancang kumanehna dicokot. Nyetang tuh kaulah udang mah Darwita. Datacan rumah saeleh. Jamakna nu patelak mah. Pan eleh jeung meunang. Ceuk karna bari hudang. Lantaran nu jadi lawanna ayeuna mah geus nyekel di bedogna. Manehna oge kop deui kana ruyung kawungna anu tadi dibalangkeun teu jauh di tempat manehanana. Karena awas bedog. Darwita teu kanyahoan deui luncat bari ngagero sedeng bedogna ngolebat rek nyamber beuheung. Tapi karena teu cileureun ngagentak manehna ngagilek bari nyabetkeun ruyung kawungna. Darwita oge teh eleh pelit. Sakilat manehna ngulawitkeun bedogna ngarobah panarajangna. Ayeuna mah rek nyamber ke kemplong. Karena kapaksa ngajaul dina gerakan jeler kasaatan. Bari sukuna neje pigelang lawan. Sedeng ruyungna ngahiuk rek nyabet sirah. Darwita nu geus leuwih ngarti kana gerakan nu jadi musuh, sakilat manehna ngaragarageun awakna, sakaligus geus bisa nyalametkeun leungeun jeung sirahna. Bareng jeung eta, bedogna teu cicingeun terus we nyamber suku musuhna anu napakna kari sabelah. Tapi karena oge teu bisa ditipu, pilong manehna luncat ka luhur. Geus gitu manehna malik notog ka handap teu beda we ti alap-alap rek nyamber anak hayam. Ruyungna notog kana tongong lawan, sedang leun kencana ngahiuk kana sirah. Anu pikeun Darwita geus taya dangka deui pikeun ngejatkeun awakna. Antukna manehna ngoceak sarta bari ngagebru longleng katura lengan saterusna ngajoprak teu usik teu malik. Nganu tembong teh napasna we nu nandakeun yen manehna teh hirup keneh. Bungan sorangan. Karena gereneng bari neuteup Darwita anu keur empes-empes kapaehan. Geus karuhan nu jadi lawan moal bisa hudang deui tereh-tereh leos we. Karena init deui nuluykeun lumakuna rek balik ka imahna. Darwita macul we ditinggalkeun lantaran manehna geus boga sangkaan pasti engke oge bakal aya nu mawa. Tadi sareret ku manehna katempo datangna ka dinya teh Darwita henteu nyorangan, tapi aya deui baturna nyaeta si Turkim anu sajeroning keur galungan teh manehna mah nempokeun we bari ngadedempes di nu bala. Ngan rada ngarasa kagetna teh pedah si Turkim bet terus cicing henteu milu ngarepuk seperti biasana. Sanyana mah sajaba ti si Turkim teh aya deui saurang anu ngadon ngadedempes nempokeun. Nyaeta budak ngora anu tadi nyendol teh ka Mang Dasim. Maksud tadi teh rek terus nyusul karena daya lian rek nurut ludeung di jalan. Oge sugan we deui pada samaksud rek ngajungjug ka Bungbulang. Barang kabireungeuh nu rek dipiluan teh keur galungan, manehna terus nyalingker. Lantaran bisi kabarerang kuno keur pada ngumbar nafsu. Barang karena geus ngaleos, manehna tadi nama rek ngagentak ngudag nuturkeun. Tapi teu tulus, malah manehna teh terus we ngelok deui. Lantaran kabireungeuh aya hiji jelema nu kaluar tina tukangan rungkun saliara. Hareupeun manehna pisan. Nu taya lian eta teh si Turkim anu ngagentak nyampeurkeun ka Darwita. Teu tatapasini deui. Darwita nu keur kapaehan keneh teh. Rigidi gue dipanggul dibawa ingkah ti dinya. Geus karuhan eueuh deui jalma. Si Jajaka teh kakara wani kaluar. Red kakarna geus jauh. Teu barebat we. Manehna ngudag bari gegerowan. Men tadi dagoan. Karena nu keur jongjon leumpang
barang ngadenge aya nu ngageroan teh geseg we dina hatena yen ieu nu gegeroan teh pasti baturna Darwita reg manehna eureun malik ka tukang bari sikepna mah teu tinggal ti kawaspadaan. Tapi barang geus deukeut tidak ngarasa kagetna sidik teu kapalingan yen ieu jalma teh tayalian anu tadi keur nyendol di Mang Dasim. Nganu teu mata kaharti teh naon sababna pangna ayeuna bet nyusul ka manehanana kawas aya maksud anu goreng. Geuning Andika naon baraya karena nanyana bari pinuh ku curiga ayeuna mah manehna geus boga pelajaran yen jalma-jalma teh teu bisa dipercaya kitu bae. Ieu kaula teh rek ka Bungbulang manawi Andika uninga di mana pernahna. Si Jajaka teh nanyana rengkuh pisan. Kitu nama bisi nu ditanya teh salah arti mangkaning nafsuna can puguh geus leler urut bieu galungan. Bade kasaha gitu baraya karena malik nanya bari rada kaget puguh nu ditanyakeun teh lemur manehna pisan. Curigana beuki ngandelan bisi ieu jalma aya maksud nu goreng kanu jadi akina. Puguh kembang-kembang nama geus aya sanu nyaho ieu budak ngora teh salah saurang muridna Ki Jatun musuh gerot akina. Eta bade maluruh jalmi anu jenenganana teh Bapak Mursid manawi jumeneng keneh. Bade aya pikir saya naon sadari ka Pak Mursid teh karena ayeuna mah nanyana sewot aya kaperyogian we nun. Si Jajaka teh nemalanana tetep sareh saderek sanes karena terus tetelepek pi baraya mah sanes mung anjeunna teh guruna pun bapa. Ai panglingihan ti mana kitu Andika teh? Kawit mati Buah Batu Bandung. Mung waktos pun bapa bade maot anjeunna teh wasiat yen kaula teh kedah ngabujeng ka Pamursid nu linggihna di Kampung Gadog caket Situ Bagendit bawahan Garut. Nanging waktos dibujeng mung aya puterana we pasuta anjeunna teh ngawartosan saurna Pamursid teh linggihna di Bungbulang bawahan Pakenjeng. Nu mawi kaula teh teras we bade ngabujeng ka dieu. Mung nyaeta teh can terang pernah-pernahna si Jajaka teh mere katerangan. Karena ngahuleng mun ngingetkeun caritaanana mah tetela cocok jeung kaayaan akina. Tapi sanajan kitu manehna can waniun ngabejakeun yen saha sabenerna Pamursid teh. Kalah pokwe manehna nyarita. Nya hayu we atuh urang bareng jeung kaula kae di ditu ku kaula dituduhkeun. Kabeneran we kaula oge rek kapajaten. Ngadenge kasanggupan karena kitu teh. Teu kira-kira si Jajaka ngarasa bungaheunana boga rasa bakal laksana sapaneja moal hesena tanyakeun lantaran aya nu pinganteureun. Mun nilik caritaanana mah pasti ieu budak ngora teh lemburna oge di Bungbulang. Geus kitu mah bring weh ieu dua Jajaka teh nuluykeun lalampahanana. Teu kungsi lila geus narepi ka imah Aki Mursid. Teu ngadagaw ditanya heula, palalak bae ku karna diterangkeun ka akina kitu-kitu maksudna ieu si Jajaka teh. Anu bareng dipaluruh ku Aki Mursid tetela teu salah deui ieu Jajaka teh ngaranna Widarma anak Ki Jatma murid manehna baheula keur waktu manehna aprak-aprakan. Kungsi matuh di Buah Batu ngan ngajar ulin penca ka Ki Jatma anu harita disirurukan ku manehanana. Kumaha kabungahanana Widarma geus teu bisa dicatur deui. Atuh Aki Mursid sajabana ti ngarasa bungah teh oge kacida sedihna barang ngadenge
yen Ki Jatma teh geus taya di kieuna. Rajeun teh tepung ngan jeung anakna. Anu waktu baheula mah ieu budak teh tacan mantra-mantra kana aya. Boa tacan dikandung ganung acan kudu jadi indungna. Lantaran maksud tadi oge pangna dipaluruh jauh-jauh teh. Taya lian sejak dialap pangartina. Cohagna mah rek guguru ilmu panemu pikeun ngasakeun naon-naon pangajaran nu geus katarima ti bapana. Ngan nyaeta kaburu kapegat ku umur Ki Jatma anu geus nepi kana jangjina. Jadi pangajaran nu geus katampa ku Widarma teh sasat ngabuntut bangkong. Satuluna ieu dua jajaka teh jadi kacida layeutna. Teu sirikna kaditu ka dieu teh salawasna ngan rerentetan geus saperti jeung dulur teh lain bobohongan. Ongkoh deui karna teh selang-selang sok ngawakilan nu jadi akina mere pangajaran ka Widarma. Anu dina dadasarna mah Widarma teh geus leuwih ti cukup ngan kari ngasakeun sarta nambah sautak saeutik deui nu baheula teu kungsi diajarkeun kanu jadi bapana. Sakali mangsa mah Widarma ku Aki Mursid teh keur dititah ka Cihike pikeun ngadatangan ka wabuhanana ngabejakeun hiji urusan nu aya patula-patalina jeung pakasabanana. Sedengkeun karna harita teh keur ngalas suluh lantaran ini amah geus teu ngabogaan suluh sateuk-teuk acan. Beres meungkeut suluh karna reureuh heula bari ngageberan awakna kudu kuy. Kesang menuju brug saluar awak urut bieu nampolan pisuluheun. Katambah poe eta teh meujeuhna moreret. Bari nyarane kana tangkal jeungjing maena peureum ngararasakeun nikmatna awak buligir dihihidan ku angin nu ngahiliwir. Matak sungkan init deui. Kayang mah terus we sare di dinya. Sabot manehna keur ngararasakeun kanikmatan ngadadak di beulah katuhu kadenge aya nu hahargungan. Sarta kadenge deh sora nu blag-blug sada nu keur galungan. Teu panjang mikir deui, sak gajeleng. Manehna teu sirikna luluncatan muru kana datangna sora. Ari breh teh pertela ngembang boled. Aya hiji jalma geus ngagoler deukeut batu nu ngajegir. Geus cope dina hatena, pasti eta jalma teh aya nu nandasa. Kalawan teu nganung curiga naon-naon lantaran kajurung kurasa watir sarta hayang buru-buru nulungan ka sasama nu keur ngarandapan musibat. Ngagentak manehna nyampeurkeun. Kakarage nagog rek nyidikeun saha-sahana. Kalawan teu disangka-sangka anu keur ngagoler teh ngahiuk ngirimkeun panonjokna kana beungeut. Aduh. Karena gero nyeri jeung reuwas. Kalawan teu katiten ti gigireun batu gede aya nu ngahiuk ngahanca sirahna. Tacan ge manehna leler tina kareuwasna tadi. Sirahna geus ngabeletuk manten disada lantaran dipepeg ku popongkol nu kacida gedena. Karena gero deui we bari ngajengkang ka tukang. Tapi teu kanyahoan hiji peureup nu jolna ti gigireun batu geus ngahiuk anu saterusna ngahanca kana punukna. Sanajan sakumaha kuatna sarta pinterna oge ari dibohongan mah sarta diperek-pek kitu karena barijeng teu bisa ngayakeun perlawanan heula pikeun ngabela dirina. Manehna gebru rubuh teu walakaya. Geus karuhan kitu mah julung jeleng tinu bala aya nu laluncatan anu saterusna buk-bek ngirimkeun tajong jeung panggebug. Ngahujanan badan karna anu memang keur selang-seling nepi ka beungeut karna geus teu puguh rupana. Jabang alay pinuh ku getih teh jeung gareuneuk tapak panajong jeung tampiling nu taya pisan mingena. Geus talian euy. Teu pira pangawasana teh geuning incu si Mursid teh. Ceuk madraup bari jekuk dewe najong kana beungeut karna nu kaayanana geus teu inget-inget. Catur we jago. Tapi geuning benang dibongohan. Ki Obing mairan bercerak manehna oge ngajejek kana sirah karna.
Sorojo si Busro bari ngajingjing tambang dan tapalah deui ngan raketak we sakujur badan karena di talian dibakutet teu beda we ti meungkeut suluh puguh nalian nu geus teu walakaya mah babari naker. Pah, gerabudi sia setan. Si Busro nyarekan bari nyiduhan beungeut karna menila mokot. Ari kumakeun teh bangke anjing teh Kak? Si kono nanya ka Madraub bari ngajejek sirah karna. Alah, ulah lo bating omong, gubragan we kana gawir cuman Madraub marentah ku nafsu mah geuning ngerasa kamanusaan teh nepi ka leungit. Ku jalan kieu Madraub boga angkeuhan yen karna teh tangtu bakal tinemu jeung ajalna di paehan harita mah teu pati luas. Katurug-turug moal ngalaman tunggara heula. Tapi mun bari dibakutet sarta aya dina gawir mah sakitu tulung kawingna piraku mun teu ngarandapan sangsara heula rek ngalepaskeun nyawa teh komo mun bari jeung direweg ku satogalak gegeyang we karna digarotong diayun sakedeung kalawang godabut we karna dibalangkeun ti luhur gawir. Awakna ngagejret niang batu. Saeutik ge manehna mah teu ngaluarkeun sora naon-naon. Da puguh ti tadi ge geus kapaehan. Balik-balikanan lamun manehna inget tangtu moal tahan ngalaman panyiksa jeung panghina nu sakitu poharana. Rupana bae musuh-musuhna teh masih keneh ngajiri manusia. Tapi ari jejeroanana mah teu beda we ti sato hewan nu panggalak-galakna sarta pang jahat-jahatna. Cag urang tunda heula. Ayeuna mah urang nyaritakeun kaayaan di tempat sejen. Kanca dangu sadayana hiji jajaka alus wanda hade rupa nganeang mapai-mapai jalan lembur nu kenca katuheunana ngampar pasawahan keur meujeuhna bener hejo paromanana tembong marahmai hegar ebreh dina pamuluna suraseuri umat imut kawas nuker kasinugrahan nu pohara. Lempangna sakapeung noyod. Tempo-tempo luluncatan kawas aya nu ngahalangan dina jajalaneun. Anu padahal mah teu naon-naon. Leungeunna teu daek cicing. Rua rawel kana dangdaunan anu ngagigidig sapanjang jalan. Kadang-kadang wae daun nu meunang ngarawel teh diasupkeun kana sungutna anu teu lila diburahkeun deui. Tapi lamun seug dititenan kaayaan panonna es tuning matak haribang naker. Disagigireun pasemona nu hegar marahmai teh nu memang jadi nambahan panyari kana keuretan beungeut nu hade rupa. Manehna teh ngabogaan panon nu kacida buringasna. Ringas teu beda we ti mata heulang ruyuk. Ngan bubuhan kalimpudan ku bubunden anu memangna pikaresepeun. Lamun teu ditalek-talek teuing mah kaayaan panonna kitu teh moal kacirieun. Surya kitu ngaranna si jajaka. Anu di kalangan mojang mah geus teu matak aneh deui. Salilana jadi catur, ngagorah jadi carita. Jajaka Surya teh jadi Senen, kalemekan jadi Ahad kacapangan. Teu oleh jadi bahan obrolan. Sok sanajan jadi dicageranan, henteu bruk berak di arambeng sakarepna. Tapi ngawaktu biasana dina wahangan bari mandi
atawa ditampian bari nyeuseuk. Bari kitu we ting ciri hieu ting cikikik seri leutik. Nyaritakeun si manehna teh bari dipiri ku sempal guyon gogonyakan. Kitu so teh. Lamun taya lalaki atawa jalma nu pikaeraeun. Tapi lamun seug aya salah saurang anu dianggapna matak gama, ngagorahna teh ngan ukur di jero hate we. Tara ieu wanieun tembus kaluar. Kumaha teu rek jadi bahan carita. Puguh Surya mah keur hade rupa teh pamulu sareh dareh deh. Turta berehanaker. Tara ngoretkeun katineung hate. Sakur mojang nu rada meusan mah adresna tara ieu disieukeun. Kabeh oge dibau dihiapkeun. Dilayanan sakadar ngan ukur saoles. Memang geus biasa jadi adat tabeatna Surya. Tara ceehan. Teu kaop we neuleun luwis atawa nu herang-herang. Manehna mah babarian kapincut, kagembang. Sanajan keur meneran boga kikineuan. Sok juljeun we kanu heubeul. Anu satuluyna gap we kanu anyar. Kitu jeung kitu we saeneng-enengna. Aduh kanca, cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, teudeun di handeulem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.